Dina langit anu kalima naon kadituna makbul jalmi anu bakal ditampi. Anu ditampi ku Gusti Allah, anu diterima ku Gusti Allah. Di langit anu kalima. Tuh. Nya eta jalmi anu sok daek anu mampu ngaluarkeun zakat hartana. Atau saeuna persiapan ibu. Atau saja usum ngaluarkeun zakat harta teh acan urang. Kadek dina langit anu kalima disebutkeun makbulun hartina jalmi anu ditampi ku Gusti Allah. Bunga moal lamun eta amal-amalan ditampi ku Gusti Allah. Bunga kabinami zakatna ditampi karena urang ngajalankeun parentah Gusti. Bunga ka urang teh bari urang niat ikhlas karena Allah. Ikhlas.